Ya wali kajajaden nih. Gele. Ulah jauh-jauh lah, ulama guru almarhum Abah Ki Dahlan Tanjakan. Ki Dahlan Tanjakan teh pantat tadi nama dalangnya nama. Nama suku teh kieu bae mun magahan ngaji. Sanajan bari keur maca takrib kieu suku nu katuhu kieu tengkreng. Atuh urut dalang jadi ka bawa bae. Urut dalang teh ka bawa bae. Jadi geus kikian bae tah. Jeung nya nama kajen guru mah ge asal ngadenge bae kecerek aja kikian bae. Jadi eta teh ngaranna naon kitu ngaranna otomatis. Spontanitas otomatis. Nah, Ki Dahlan teh kabelah dieuna ngaji. Sanggeus ngaji boga guru toriko. Saha guruna Ki Husein Carita. Ki Husein Carita teh saha guruna Ki Asnawi Caringin. Ki Asnawi Caringin saha guruna Kiai Abdul Karim. Ki Abdul Karim saha guruna Ki Ahmad Khotib Sambas. Terus kadituna datang ka Abdul Qadir Jailani. Tah Ki Dahlan kumaha tah riwayatna lah saknya teh ieu mah endek hirup biasa bae sederhana mun aya tatanggana hajatan kemudian deuk nanggap golek atawa orkes nyana milu nyieun teh nyieun panggung mama nek ngabantuan saknya teh nyieun panggung atuh dibantuan ku mama kan bungaon atuh waktu ngetrek wae ngetrek nu boga hajatna mama teu kudu milu henteu mama mandek milu bae aju mama atuh geus geurang beusi henteu mama ge deuk nongton sakena teh di dieu atuh pancak nu boga imah teh daripada ditonton ku mama mah batalkeun budak orkes isin aing nyieun panggung tapi orkes dibatalkeun hebat jasa Pak atuh urang mah mun ngabantuan bungaheun ieu tukang nu boga imah na ge bener kabeneran ieu ke jogetnya pentingnya siji kadua kumata lamun diondang dogi almarhum ye abah kula Ki Dahlan lamun diondang aya bupati datang bae nya nama datang dihareup disadiakeun kursi hareup kumata datang bae ka tempat ka forum nya nama haju bae ngelup beres aya nama beres di tangga doa ditoer mah aya ieu cenah harus diperse ngadoa ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bubar. Mun ditanya, "Aya mama tadi kumpulan rapat atau kumpulan atau tadi aya nyaritakeun?" Teu nyaho mama mah hees ya. Jadi hadir mah hadir dengan hees. Urang mah dipetakeun teh di ngaji. Lain di nu kos kitu di ngaji. Mun ditanya teh, tadi ngaji. Nah udah dicaritakeun, tanyakeun ka batur. Emang gue bilang, aing mah hees bah. Masya Allah. Ditanya emang saya hees. Kunan emang aing keur latihan besi gaya bupati. Hebatnya asa jelema nama. Teh eleh dalil. Tah, eta teh kos kitu tah ahli-ahli tarekat menghindarna ima jasadna wa ima batin. Kalantaran batin menghindar menta ka Gusti Allah Gusti ulah dibere ngadenge abdi eureup bae hees. Mata loba jasa waliullah anu mun aya golek nyana nonton. Nonton bae kieu bae jangan mata. Tapi lamun ditanya, eta keur penting lalakon naon? Teu nyaho. Ai urang mah sakilang jauh ge ngabejakeun. Wah, penting masyaallah golek wayang. Wah, hebat jasa. Aju lalakonna naon? Waduh. Pokoknya mah hebat bae. Lalakonna naon lalakonna naon. Wah, mau dicaritakeun lah pokona mah. Eta kalibu sada cenah eta lalakonna teh. Hebat biasa. Urang mah nyaho ka lalakonna. Wali mah nonton tapi teu nyaho. Mun ditanya biduanna sabaraha di orkes? Wallahu a'lam. Urang mah jauh ge kanyawan 5 biduanna. Wah, nu hiji mah goyangna lalat jasa. Kuari mulai ke alam datang asal geus datang ke pertengahan geus teh hayangkeun kana dunia geus ninggalkeun alam nasut artina kuari ke alam malakut teh alamna malaikat utar aturna malaikat urang teh geus datang ke alam eta geus malayang nginum malayang dahar kok bisa kitu teh aya babacaanana cukup di mana dahaga subhanallah cukup di mana-mana lapar alhamdulillah cukup di mana-mana capek Allahu akbar
mantap dipakai tah rute di Mekah urang ningali ge di Mekah nanjak Allahu Akbar turun Allahu Akbar coba ge ka Mekah ge di jalan tol teh nanjak Allahu Akbar emang urang sunah mun nanjak maca Allahu Akbar wiridan wali teh di mana-mana urang capek macalah Allahu Akbar di mana-mana digerakkeun eta asup ka dieu dibaca seger awak urang kok bisa kitu sih panteu urusan awak kuarti geus teu urusan awak nu diurusan teh ruh lantaran ruhani nu diurusan ku urang ruh urang bisa menjelma plek urang bisa ngobrol jeung ruh urang sesuai jeung makom-makomna nu bisa hiji bisa dua bisa tilu bisa opat Bung Karno di Jakarta dibawa ka Digul ngobrol di Jakarta dan berbagai ulama-ulama di zaman harita Habib para habaib di Tanah Abang ngobrol jeung Bung Karno na keur di Digul. Kok bisa gitu sih? Iyalah, percaya tuh percaya, gitulah perjalananana. Ku hari geus datang ke alam malakut. Nampe kadinya tak. Datang ke hakikat, orang mulai berangkat melalui jalan ke alam lahut. Alam serba hakikat tambah didinya. Geus jaho jasa kana hakikat kos Kanjeng Nabi Isa tadi atau Kanjeng Nabi urang. Ia diciptakan kia hakikat anu, ia kia hakikat anu, ia kia hakikat anu. Geus teropong kana hiji materi, hiji benda dan lain sebagainya. Nyaho kana hakikatna ngan teu meunang bebeja. Sasar mun meunang bebeja. Nah, geus datang ku ari kadinya, deuk percaya atawa henteu. Lumantak cek kamari. Lamun jelema wa malam yaduk haja. Can datang ka nyicipan kadinya walam yasadhu can pernah bahwa amal basirah mut mata hatena buta teu datang kadinya buta mata hate kos urang buta mata hate ana buta mata hate mahrumun an musyahadatil haq urang teh kahalangan tina neule ka Allah neule laut bae nu kadeule deule gunung bae nu kadeule deule jelema bae nu kadeleuna teu kadeule Allahna lantaran can pernah ku urang dititi ka ditu encan pernah diambah ku urang teh sebab urang encan sulu nah nu kadele teh eta bae paling ge urang kebesaran Allah ge lisan doang maha besar Allah kaya Allah lisan doang teu datang ka hate lantaran teu karasa beda lirikanana jelema nu geus datang ka dinya mah beda dengeunna jelema nu geus datang ka dinya mah na ieu mahrumun an musyahadatil haq wala yapamu hadhil asrar teu paham kana ieu rahasia-rahasia wala yukuha moal bisa nyicipan kadinya illa man sahibar rijal kecuali jelema nu babarengan heura jeung ahlina moal datang urang teh kudu ngabarengan guru bae guru salat milu guru ka mana milu naon sebabna lantaran ieu tingkah guru teh bakal jadi ilmu ka murid. Engke ge satu ketika aya keanehan nuturkeun guru aya keanehan pasti bae satu ketika orang aneh jika kok gitu sehari-hari nama biasa beja dahar sehari-hari nama biasa beja salat kos gitu ngobrol aja biasa satu ketika orang berangkat timimiti berangkat teu hees haju daharna saeutik peutingna teu hees deui begitu ku urang diteliti jati lupa tilu peting guru urang teu hees aing mah molor bae kakarat oh jaeu nya apa iya apa henteu terserah satu ketika aya bae kaistimewaan anu timbul anu tembong nu urang teh kok nyana teh berangkat teh anu peuting teh hees ngobrol jeung si anu saksi lah aya isukna berangkat deui isuk peutingna teh hees deui isuk peuting teh hees deui jaeu nya ke kumaha ieu apakah nyana makan ektasi? Tah, eta teh aya urang tanya sorangan. Ja, ieu aya naon ieu? Engke ge satu ketika nuturkeun guru toriko mah aya bae. Aya bae cangkilang ku nyana ditutupan, nyana teh embung berusaha supaya embung kadeuleuh ka emosan-monesanana tetep bae bakal katembong bae. Ai urang mah ieu nugu guru ka Cisoka. Kakarak wiridan saminggu bae ge usia tojos kusia ku jarum datang keluar getih bae ge jago eta teh kakarak puasa saminggu bae ge si tembong-tembong ria teh metak di tembong-tembong golok tak kusia beri
aing geus 40 pae ngeueum di cai. Di Haji Rapei aing ngeueumna ge. Dah sok usah. Tah eta teh anu kos kitu mah ngaranna ilmu dugala. Geus ditembong-tembong nu kos kitu mah. Kadi air keras, Urang Cisoka mah kan kitu. Cekal ku nyana pake si banget. Oh, sieun sia ka aing. Air keras tuh ku aing mah dikitu-kitu pake wudu ku aing mah pake dikabeungeutkeun. Coba Kiai Haji Hamid coba. On Cisoka teh karena itu blon. Karena bisa air keras bae kok. Pokoknya yang pelet, naon ka Cisoka teh. Nu matak pelor sapeda beak diborong. Masya Allah. Mawa urang ka ditu pelor 11 hakan dahar jeung cau Ambon lek atau jeung susu ngebeten sia. Ulah kencang teh ngebetenna. Kunaon atuh besi dihandap keluar. Masya Allah lain gitu justru tembong-tembong ilmu karomah mengembung ketika kanyahoan teh ceuri Gusti kunaon ditembongkeun cukup Gusti bae lah atuh geus ulah ditembong-tembong cerik wali mah mun ka tembong karomah da cerik ai urang mah lain tuh nya atuh aing teh ya tuh bau ka aing jadi lamun wali mah dikieukeun teh lah kos kitu bae tah mah beuki dahar bungaheun. Ya, jokos gitu baik kemaja salat teh bungaheun. Loh, siang ngawali-wali ngahebat-hebat dewe keistimewaan bungaheun berarti teu katembong. Ketika digorengkeun ku batur bungaheun wali. Urang mah mun digorengkeun ku batur, je cek cenah mah aing teu belajar silat beureut. Aju bae gugulung. Emang si anak naon atuh teu hareudang bae mah. Masya Allah. Nah ye kuari berangkat teh. Kuari boga rasa lantaran babarengan jeung rijal ulah waka nyaritakeun bareng bae heula bareng ngaji nu mentak aya halqoh aya riungan per minggu mungkin per Jumat biasana mah Jumat pada asar eta teh dilakukeun halqoh riungan bari ngaji atawa zikir atawa malam Jumat atawa per minggu sakali ngaji tuturkeun bae heulanan atau per bulan sakali tuturkeun bae heulanan engke bakalna lain ka diri urang nuturkeun bae heula nuturkeun teh nuturkeun kitu bae nuturkeun leumpang nuturkeun salat nuturkeun engke ge aya turun ilmu emang ka Kangjeng Nabi Khidir mun datang ka urang Kangjeng Nabi Khidir emang ngawurukan atuh henteu datang sasalaman ilmu datang sorangan pindah sorangan ilmu teh jatuh ai pak urusan rohani mah henteu kudu be huruf jari si majur kudu jara menjaga sojin sajumlah jum tau kana ualipu eta mah Haji Hamid walipu kali 50 berhantar mah huruf al mataman baina usmun anak baru jadi si tau kana ualipu isuk bae mah kula alipu bae tadi waduh atuh geus bae kumanyana bae tah mah ta eta teh ilmu urang mah kos kitu disorogankeun ai ilmu batin malah sasalaman tak kok jadi leuleus hate hayang salat bae kos urang sasalaman jeung awe tek aduh hayang nyen surat aing tidak usah bicara mata bicara sendiri. Masya Allah kedipan eta bermakna. Wih, lain sambarangan. Begitu ngedip, nu hiji rada gede. Aduh. Tak kudu ngomong. Asyarat bitarfil aini hifatah liha. Waduh, sarwiti isyarah. Maka tungtung mata lantaran sieuneun ka bapana. Maling-maling ti bapana padahalnya main mata. Jeung aing jatuh aya di dituna tuh. Ku ngaji imriti geges beunang tama kos kitu mah. Tuh, komo iya kan Nabi Khidir emang datang kudu ngawurukan ka urang ieu baca lain. Sasalaman tek beres pulangnya na leket teh urang ka Abu Yadim Yat di Cidahu. Terus milu berjamaah maghrib, neuleukeun salat, balik salat ngaleket teh, balik dirinya ngaleket teh. Nyana matas maghrib salat awabin 20 aing menonton bola malu. Beak TV ku aing jualan bae ganti nu gede lah. Kuari geus lalakon ninggalkeun alam nasut masuk alam malakut didinya geus lain deui rarasan geus boga rasa nikmat bakal hudang ti peuting teh ngeunaheun eueuh tiris kajen kukumeng ngeunaheun naon sebabna ai tiris mah hubunganna jeung jasad lapar mah hubunganna jeung jasad dahaga hubunganna jeung rasad panas hubunganna jeung jasad sedengkeun kuari geus teu diurusan jasad urusanna rohani pindah alam kuari panas bake jas bae nya nama eueuh masalah teu karasa atawa emang boga nangan jas-jas doang bari pokona kanyahoan bae ku ahlina kanyahoan tek tek tek
sebab naon beda kayak lengkah-lengkah geus layaripul wali lal wali beneran naon sebab geus ngalengkahna geus lain deui lirikanana sanajan nya ngaku-ngaku jadi wali mantap kamari aya Habib saya ini guru thariqah ditinggalkeun ku aing denge aing gas tenaga itu bari duit balik kunaon teh Habib tinggal Habib mainnya guru thariqah ngomong pugu nutupan nu kos kitu mah kurang ditanya ge mungkin anu-anu enggak saya mah tawadu tah ieu di dieu teh nek nuluykeun tawaduna jadi la yadzuquha illa man sahibar rijal wa qabilat turab wallahu a'lam.